Kosor kolab teh ngabalikeun kolaban tina kolbun nu tadina suku teh leumpang uing lain Allah nu ngagerakeun sampean tah kitu nu tadina mah tah untung teh meunang aing lain ti Allah ya eta kosor kolab keur ngahancurkeun akidah nu kufur kosor kolab gitu nasok dia ku kurang padahal nu Allah itu aing hebat euy boga ilmu nu Allah teh lain urang hebat teh la ilaha illallah dibalikeun Allah nu ngahebatkeun kosor ta'yin itu anu mangmang ilahun teh di Allah atawa di aing teh ilahun gitu sukapeung mah teh untung teh make tali Roma aing teh berarti dikir nah gitu jadi nu ragu antara Allah jeung makhluk sok boga TKD ka makhluk kitu jadi ragu aing teh tina sabab datang kamari ka kiai tuluy dijampe aing beungar atawa ku Allah ieu teh jadi eta teh sak disebutna mangmang Allah lah ini teh bener tetepkeun di Allah eta ta'yin tina mangmang jadi tangtu ayeuna lain nu boga ilahun lain makhluk Allah kiai mengadua sekadar barokah unggul sekadar tempat dohir khususiyati Allah eta ta'yin keur ngahancurkeun akidah sak kosor ifrad mah musyrik di Allah aya di makhluk aya jadi makhluk bareng jeung Allah itu eta musyrik karena boga keyakinan deui kasalian Allah tah ayeuna ifrad pencilkeun ifradun teh ngaleungitkeun hiji netepkeun hiji Allah unggul nu boga ilahun salian Allah teu bae boga ilahun salian dat Allah mustahil boga sifat seperti sifat Allah nah eta kosor ifrad eta ngaranna nu tadina ieu teh Allah teh makhluk gitu tah gitu nu aya dengdek ka makhluk jadi nu anu sak kosor ta'yin anu musyrik kosor ifrad nu kufur kosor kolab maknana kudu jangan tilu eta kitu maknana di nama makom am ari dina makom am eta makom am ari makom hosmangan ukur dua la ilaha illallah teh bolak-balik antara bako jeung pana la ilaha keur makom bako illallah keur makom pana entos kitu matak la ilaha illallah teh akhirna Allah da pana malah mah Allah huwa engke mah Allah huwa engke mah leungit teh Allah nangge da nyaksikan anu datung gua apa jeung sifat teh ke Bandungan Allah hu entos dikir sir ngaranna tah kitu dikir la ilaha illallah ya teh ku ahli dikir teh ngan ukur diijazahkeun masina dikir tapi lempang hatena teu papatahan santri nu dikir teh kitu jadi teu bisa lempang hate waktu dikir Oh ini la ilaha illallah di tengah ngadorob cenah teh keur ngahantar aya bana teh abdi kamu jadi la ilaha illallah di tengah itu jadi keur ngaleungit kotor setoni cenah cekon tapi ditaroskeun cing Pak dikir nu mana nu bisa ngaleungitkeun kotor setan doa ya dikir la ilaha illallah kalau nyarumput setan di dinya cing ruwasan jigana teu manghideung jelasan anu saja deh tuh kalau ya memang anu kitu dikirna gitu tapi ya dikir anu aya nuran anu muka sapa batur manu tajalli dikir mahjub mah la ilaha kalah nyarumput setan di dinya ta'ud setan karah nyarumputna ta'ud da ta'ud berita nyawa Allah tuh gitu
Jadi nu tajalli ka Allah nu ngaleungitkeun khotor setoni teh dina hate. Ngising ka dieu ge ari mahjub mah kumaha. Baterena ge batuan geus bugu. Nu aya nuran. Seperti urang ngaduakeun ka barjah, lamun aya nurul iman urang nyenter ka barjah jadi caang. Tapi lamun urangna mahjub mah, canggu mah urang ge poek. Munyak di caangan ku patromak nu eueuh minyakan. Mantak berusaha urang jadi jalma anu mukasafah nu aya nuran dikirna engke ngadoakeun anu dikubur nu poek jadi caang. Karena kasenter ku nurul iman anjeun. Jadi caang. Waladun salihun teh logatna mantak budak anu wusul ibadahna ka Allah. Kada ngalogatan waladun salihun ge sakloba nu salah. Waladun salihun taubatan nasuha ge taubat tajalli. Waladun salihun budak nu tajalli waktu ibadah. Itu tajalli mah kumaha solehna. Geus puguh paduakeun ge bari teu nyaho Allah.